mau ulin kaleuweung ngarang apruk-aprukan pada ulin bae kaleuweung. Tuh halus cenah leuweung teh nya. Resep loba manuk, loba monyet. Resep euy. Cik atuh sakali-kali mamun kaleuweung teh mawa sisikian kade poho ieu. Alung-alungkeun bae pokona mah cina jara radi. Jadi lamun misalkan ulin kaleuweung kawas kieu ye ulin geredegan kawas leuweung kieu. Tah. Di imah teh kade poho mah bibit-bibitan. Bibijian ulah pada ulin kaleuweung we. Iya mah sawangan unggul, gambaran unggul. Lain nita ieu mah. Lain mere ieu eta mah ieu mah carita gambaran gitu. Lamun gitu. Lamun aya lembur kawas kitu. Amun aya warga-warga atawa lembur anu boga niatan jiga kitu tah meureun kitu we meureun. Nya cuma gambaran we gitu. Kampung objek wisata bubuahan kampung anggur. Naon sababna disebutkeun kampung anggur? Di sapanjang gang glus ka ditu glus ka dieu pinuh ku tangkal ngarambatna tangkal anggur. Nah gitu. Jadi aya geus rame mah urang teh bisa berjualan dirinya teh. Selain dirinya urang nampilkeun raweuina bubuahan deh. Asup ka gang teh raweuy ku bubuahan. Anggur sapanjang gang. Strawberry sapanjang gang. Asup ka lembur teh sejuk okoh tempatna. Di jerona bararesi. Asup ka lembur eta teh di hareupna aya pos jaga. Tulis di hareupna teh kampung buah anggur, lain buah kawung ya. Suara manuk euy. Maniraeng ge suara manuk. Waduh. Kemana deui nya? Kadieu rada tonggoh, rada tonggoh. Hebat ya lu. Hadeknya pemandangan. Abang kena dileuweung deh. Lumayan nih ada capek ya. Aduh ya akhirnya mah ya kaluhur. Aduh. Gempang jahandap alah. Hampir we mopo. Aduh ngeurinan mah geus sababaraha kali ya teh. Anjak ya tidak ka gunung kieu aduh hayang dengan tempat anu empan mernah tiis teh. Aduh jauh sayangna teh. Malum da dewek mah resep kikeun da leuweungan wae lah. Menikmati suasana pemandangan alam. Seger tiis. Pokok kana hutang gawe kieu mah. Gempang jahandap. Mani awalnya datang bisa jalan terus itu. Tapi lumayan lah olahraga ya itu gedung olahraga we dewek mah dah. Olahraga. Olahraga mah teu kudu lompatan di kota bae kaleuweung olahraga. Sapa mah bari kaleuweungna urangna niatan rek kepelakan. Geunan heula di dia. Di dia empan meureun deh kek. Batu di ditu euy. Iya. Alah. Uli jeung wayah kiwari sadayana papandak deui jeung dewek di dieu ye. Dewek make we idar-idaran lah leleuweungan. Resep ari ulin ka leuweung teh deuh iis. Dewek mah paling resep ulin ka leuweung teh eta ngadengekeun suara manuk. Bukan nama resep pisan ari ngadengekeun suara manuk. Kara sarok oge 4 bungkus teh beak. Kaduruk. Kaduruk kabeh. Alah ampun teh
kumaha ger wargi sadaya syukurlah cara ger mah mudah-mudahan sarehat sadayananya tetap dina aya dina kaayaan sehat pokokna wargi-wargi sadaya atau nu tetep bae nu paroga usaha masing mararaju sing parayu sing rame daganganana gitu dah malum da dewek make we da pagawean teh da kebon teboga sawah teboga jadi aprak-aprakan we kieu asa ukur menikmati wungkul ngarasakeun wungkul sugan we supaya gitulah kabeuli kebon mah gitu jeung wayah kiwari mugia sadayana sing dipaparinang kesehatan ajag-jagan kawarasan itu sing diparanjagan umurna dijauhkeun baina dicaketkeun rezekina sing disalamatkeun di dunia sareng akhirat kitu wargi sadaya. Jadi ayeuna teh lamun kasebut nama geus karek episode sabaraha ayeuna teh pagawean dewek kikian we ngocoblak lah keun we lah mudah-mudahan bisa manfaat ke wargi-wargi sadaya boh naon we anu dicaritakeun ku dewek mudah-mudahan sing aya manfaatna eta utama nama keur hiburan we gitu wargi sadaya soklah bari ngopi dewek kita keur ngopi teh keur ngopi dewek lah gobelak lah kedengar tadi ai dewek mah da geus mawa kantong da kantong teh geus aya ieu naon ngaranna teh termos tapi geus dieuan geus dikopian jadi tinggal nyurutukeun we kana gelas ngopi heula biasa we kalem lah mana tuh kopi teh nya aya kayak kopinya tuh minum lah alah kumaha minum na teh geus meureun nya aduh seger nikmat kopi deh bari ngarasakeun pemandangan endah aduh geunah yang ngopi euy rokona euy beak tadi kaduruk pot euy udut pot dewek nawaran udut atuh hayang ari dibere mah oh hayang udut pot hayang geula pot geula duh ceungeut heula pot ceungeut atuh ceu pot udut pot sekarang atuh yeuna segeuning euy ieu pot tek udut udut cepot geuna geuning euy atuh ngeuna pot udut teh atuh dina kieu mah ngeunahna udut pot oh kitu heueuh ngeunahna mah udut dan ge ngan sayang dewek ku batur pan ieu di baturan pok ku saya di dieu di baturan sarua beungeutna beda sudah ek naon pot ka leuweung teh pot dewek ka leuweung dek naon dewek usnak asup bae ka leuweung neangan naon atuh ka leuweung teh eta teh leuweung batur deui make neanga make ulin bae kuleban ka leuweung ek jadi si bolang weh cai mah dewek jadi si bolang tah resep ulin ka leuweung aing mah ampun teh baturan dewek nyapot sok di baturan pot lah dewek teh lamun aya batur aslina mah di dewara can aya ya teh pak dewek teh meuli atuh deui tasi gareng meuli boga duit mah ya ulah dewek wae atuh ngerakeun minimal dewek atuh aya batu ngobrol di dieu teh gitu pan aya urang pot ye di baturan urang pot itu keun wae teh naon lain di baturan teh seru jeung dewek mah jeung di dinya mah teh seru lah aing mah hayang teh jeung si gareng
si cepok aja si cepot si cepot mendewek si dawala meuli nyat doakeun batu pot timuga rezekina ngara bisa kabeli si sangarana teh si gareng nya eta si gareng terus si jina teh saha dawala eta si dawala amin teh kabeli ngara didinya aya batur gitu pot atuh didoakeun ku dewek maneh mangka kabeli ngara aing aya batur di dieu nya pot doakeun pot nya didoakeun ayeuna mah dewek nyarita ieu masalah naon ngaranna teh tetep masalah nama kahirupan zaman baheula oge jero atuh diuk teh masalah kehidupan zaman baheula anger nyaritakeun mending zaman baheula dari zaman baheula mah da zaman geus areueuh ongko da ieu mah lain ngomongkeun ongko nyaritakeun kehidupan zaman baheula ai zaman baheula mah yeuh nu ngaranna kahirupan teh sok loba ngaranana teh sifatna larangan baheula dewek leutik keneh larangan teh masih berlaku baheula emang larangan naon wae pot dirinya teh apa henteu pot larangan teh baheula mah di mana eta budak budak deui wae ulin kana suklak cikluk kana batu mah batu nu gede nyembubuk gede di pinggir hawangan kana tangkal gede mah terus nate kanu sungkasing lupak jika di dieu ye eta teh ku kolot teh dilarang naon pot mah ke dilarang pot ceuk kolot mah cenah papatah ye budak lamun ulin kanu kitu teh nyaeta sungil apa sungil henteu pot aing mah matak gaul hirup teh kudu loba tatanya ka jama kolot kehidupan teh itu boga kolot teh didinya boga pot ngan kolot urang mama zaman kadiekeun pot jadi teu apaleun bisi wae atuh kolot maneh teh boga carita ti aki ti abah gitu tak tanya tuh ulah cicing wae gitu terus kumaha pot carita mah pot teh iya jadi lamun budak ulin kana suklak cikluk anu jarang kasabak ku jalma teh eta teh sok dilarang baheula mah teu meunang nyamper tangkal nu gede teu meunang nyamper batu nyangguk anu nyalengkom anu geusah anu jarang kasabak ku jalma eta teh teu meunang itu sabab cek jama kolot baheula mah sungil ari nu ngaranna sungil teh sing kabadi ai nu ngaranna sing kabadi teh cek jama kolot baheula mah bisi gering bising kasabit bising kasambat oba bising kaasupan nu teu puguh jin setan genderuwo jadi ulah sok ulin ka tempat eta ikut baheula mah sok miligeuna kitu tapi lamun diambil hikmahna bisa eta ge jadi maksudna mah meureun ngaralang ulah ulin ka dieu nya teh bising aya sato galak lah meureun intina mah ka dinya we gitu bising aya sato galak sambarana sadekala oray langgir kala tah kadinya meureun itu tapi bisa jauh itu dari jama baheula mah zaman rada nya ngarti we meureunan
itu dilarang ke tempat nukara itu teh meureun supaya tempat eta teh aman ulah aya nu ngaganggu lah itu. Jadi cek jama kolot baheula mah lamun ka tempat-tempat anu jarang disaba lain jarang ditara disaba mode kana tangkal gede guha batu nyangunduk gede tah eta teh sok dilarang ku kolot baheula mah ulah kadinya macak barudak teh tara subuh sabak model ka tempat-tempat anu sungkar singkur ka itu teh da maksud tujuan kolot mah meureunan hade oge alus bising aya satu galak berenang namun karena ruyak-ruyuk itu teh bising aya ulah utamana mah heueuh pek dipacok itu mau orang anu beracun bising aya langgir atau bising aya sasatoan anu beracun meureun bisa oge kadinya itu ngan pikeun nyeungseunan budak berenang bisa wae kadinya lompatna bising aya juri bising aya sungil sing kabadi bisi gering bising dibunikeun kelong wewe nah itu tapi maksudnya mah meureun tujuan nama bising aya sato galak da soalna tempatna meureunan nyaeta we ngaranna ruyuk model kieu we ruyuk ante nyaho-nyaho urang mah di dieu aya ulah aya naon dan teh nyaho kitu tah nyaho-nyaho macok we itu nyaho aya langgir lah nu satu nu beracun teh mata kudu hati-hati lamun ulin kanu kieu ulah sorangan juga dewek ya jadi hari ulin kanu kieu mah kudu mau batur ini mah duaan lah ulah ting sorangan ai kaleuweung kieu mah bisi atuh urang teh telajog teh ti gurawes teh atuh pan aya batur bisa silih tulung beureunan gitu. Jadi lamun misalkan ulin kaleuweung kawas kieu ye ulin gedegan kawas leuweung kieu tah ti imah teh kadepo mah bibit-bibitan bibijian ulah pada ulin kaleuweung we ngendongan siki salak mah siki kadongdong siki buah sabang nyang sisikian we bising teu rajin melak nama siki kadu ai kaleuweung teh itu. Jadi lamun ulin kaleuweung teh kudu mawa sisikian udah padu jalan-jalan kaleuweung we gitu ulin kaleuweung cenah padu lempangan kaleuweung ningali kaendahan mangpaatkeun ari ulin kaleuweung teh pikeun ngajaga kelestarian alam ngendongan siki salak siki kadongdong siki buah siki kadu wah sabang saning sisikian mah nu mangrupakeun bubuahan endongan kayak di mana guys datang kaleuweung ya leuweung gerotan lung we si bibijian teh dialungkeun cina jaradi calo isuk pageto bisa loba mangpaatna teu ku jalma ge meureun bisa nulungan sasatoan di leuweung gitu pedeg-deg we urang teh ngalungkeun naon ngaranna teh ngalungkeun tangkal buah aleuweung sekian tahun di tangkal buah teh jadi jelut jadi ngagedean tahu we buah kabeneran di dinya teh loba monyet kan bisa ngabantu monyet meureunan makalaparan teh teu kudu teh urang ngintik ti lembur mawa tahu kahiji pelestarian
nyata ngaranna reboisasi. Do reboisasi teh kudu mau bibit anu geus jadi ditancepkeun mawa sisikian we ka leuweung gitu. Geus jadi mah bisa insyaallah manfaat anu keur harirup di leuweung. Sasatoan ge da butuh barakakan gitu. Jadi satu teh moal lubateng ka lembur da di leuweung ge loba bubuahan model monyet naon lah nu bareki bubuahan gitu. Mangga galak ting pertanian beureunan dari di leuweungna loba kadaharan mah kecuali lamun di leuweungna geus eueuh kadaharan beureun lupat ka lembur beureun teh ka mana pohara tak kitu. Mata kajalma-jalma anu sok resep lurin ka leuweungan pek cobaan kaleuweung teh mawa sabangsaning sisikian leuwih alus nama kaleuweung teh mawa buah asak tadi mana orang lapar atau waktu orang naon bisa didahar buah nalung jadi ciki buahna teh dialungkeun sina jadi insyaallah jadi tah kitu. Eta teh geus ngabantu pelestarian Arab ku ngalungkeun siki bagi siki buah siki naon deui teh kadongdong geus ngabantu teh keun we nu ngadaharna mah sawe lah supageto pasti aya nu ngadahar teuing jalma nu keur uling ka leuweung teuing sasatoan nu jelas mah nu hirup di leuweung mah sasatoan itu resep bubuahan mah bajing da bangsa nu sok dina tatangkalan we kelawar meureun manfaat teh gitu. Jadi kade poho ye lamun urin ka leuweung mawa sisikian bibijian ulah biji suuk biji suuk mah ngacau geus ayeuna geus jadi isukan eueuh tapi sisikian anu ngajadi tangkal gede gede tangkal juet tangkal juet alus geus jarang ayeuna eueuh tangkal juet ese nenganan tangkal juet teh geus lila dewek ieu teu ningali-ningali teu nompo-nompo nu ngaranna tangkal juet nu hideung teh hideung tahok nebarkeun tangkal juet di leuweung maksudna naon kahiji urang ngabantu bisa maraban sasatoan anu di leuweung di mana eta siki geus jadi tangkal juet gede geus bubuah. Jadi secara tidak langsung urang teh geus mere kadaharan keur dewekna keur sasatoan anu aya di leuweung kitu. Cuma uling ka leuweung ngarong apruk-aprukan pada ulin we ka leuweung alus cenah leuweung teh nya resep loba manuk loba monyet resep euy cik atuh sakali-kali mamun ka leuweung teh mawa sisikian kade poho alung-alungkeun we pokona mah sina jara radi keun keur maraban sasatoan anu aya di tempat eta. Di mana eta tempat eta geus loba kadaharan sabangsaning bubuahan insyaallah pelestarian sasatoan anu aya di dinya bakal lestari ngan ulah diganggu ulah ditarembakan ulah ngadon di naonnya teh di jaring keun sina harirup dalamun ka leuweung sepi teh asa ulin ka kuburan sarua we uling ka kota ge asa jalma meureunan. Jadi endahna leuweung teh ku suara-suara nu karitu suara-suara sasatoan utamana mah manuk tuh resep ai geus ngadenge manuk di leuweung teh monyet di leuweung tinggurawes lutung sina harirup matak supaya manehna teu jadi hama di lembur pek
marawa sisikan kaluweung alung-alungkeun Cina Jaradi utama nama sisikan tangkal nu bakal jadi gede jeung bakal bubuah nu bisa ngajadikeun kadaharan keur sasatoan nu aya di leuweung gitu. Tapi da kadang-kadang mah sok poho eta teh ulin ka leuweung teh duh poho euy naon tumawahakan bubuahan tak kitu mata lamun di imah teh kumpulkeun da teh sisikian teh lamun meuli siki rambutan rambutan pan sok loba sikian tah kumpulkeun sikina bisi ngira-ira urang ulin ka leuweung kitu ulah nganggap eta leuweung naon ngaranna teh boga batur niatan we urang ulin ka leuweung mah sisikian nebar ke bibit-bibitan supaya isuk pageto bisa manfaat keur aya nu di leuweung itu niatan. Di mana tangkal-tangkal anu ditebar ku urang geus jararadi urang eueuh di alam dunya manfaatna bakal dirasakeun salilana. Tapi ngaranna tangkal lamun geus jadi pek buahan terus buahna kolot terus aya sikian ragrag bakal jadi deui jadi loba we tinu satangkal jadi loba soalna naon contoh tangkal rambutan we jadi we di leuweung nang nebar urang ku kelalawar teh sep diakan di bawah hiber ikina teh ragrag dinu sejen celut jadi nah kitu deui buah dibawa ku monyet abrug-abrugan jengjeng kana tangkal di dahar sikina mah meureun moal di dahar meureun dialungkeun we luk ragrag kana taneuh jadi we deui tuluy we kita meureun kitu anu ngalungkeun buahna mah geus eueuh di alam dunya tapi buahna angger aya sanajan tangkal anu pertama ku urang dialungkeun geus tumbang tapi sisikianana bakal nebar leuwih loba usaha satoan didinya itu tah kitu we hayang melestarikeun alam mah jadi nu ngaranna melestarikan alam itu teu kudu mawa tangkal bae nu geus jadi nu geus sirungan dipolibekan ditancelkeun di leuweung ku sisikian ge jadi leuweung mah ieu model leuweung kieu tah dan ngaranna tangkal mah aya waktuna oge meureunan aya geus kolot-kolot teh maka anginkeun bisa meureunan jadi potong jadi rubuh jadi anu pepelakan anu ditebar ku urang teh meureunan sebagai pengganti tangkal eta anu rubuh pikeun ngajaga kelestarian alam di leuweung tah mode kalakai kayu nu ngagalolerkeun da eta teh belum tentu garing bisa we eta si tangkal teh rubuh jeung akarna ari akarna mah masih kena nyecep ana taneuh jadi si batang-batangna kana jangan ngagoler di handap ge tetep hirupkeun we supaya hirupkeun keur ngajaga stabilan taneuh bisi kejadian longsor itu gimana cenah ge tangkal lagi rubuh keluar we potong we ragaji we keun we salagi akarna masih kena napalna taneuh mah dan nambah enak sudah nih pikeun jalma anu sok resep leleuweungan mah ningali kaayaan kitu resep lamun rek dijieunkeun tempat pangulinan pek jieunkeun tempat pangulinan tapi ulah sagala dituar ulah sagala dipotong bersihan we tempat-tempat anu bakal dijadikeunana keur nguyuhan keur istirahat gitu tah tempat-tempat nu kieu mah bisa jadi tempat selfie dilestarikeun pisan itu zaman kiwari mah zaman selfie
kamu ningali tempat nu endah teh langsung be cepret be dipoto pemanfaatan sumber daya alam ya. Zaman kiwari mah bisa we guha bisa dijadikeun objek wisata. Zaman kiwari mah curug nu jauh ka lembur jauh ka itu ka dieu ai katinggalina endah mah zaman kiwari mah dijadikeun bisa tempat penggulinan wisata. Beda jeung zaman baheula momontong kadinya pamali cingka badi sungil baheula mah kitu bisi gering ulah kadinya baheula mah kitu. Ayeuna mah teu tempat-tempat nu ara rendah nu aralus kitu teh tareangan dijieunkeun tempat panggulinan ayeuna mah. Jadi we sumber pendapatan masyarakat, sumber pendapatan perekonomian teh ai tina perekonomian teh lain tina tatangkalan tina pepelakan bae. Ku datangna kunjungan jalma-jalma anu arulin ka tempat eta oge sarua peningkatan ekonomi. Da dewekna teh asup ka tempat eta teh meureun bayar karcis saeutik gedena saurang 5.000 cenah ge meureun kan lumayan da tina ekonomi pendapatan itu. Jadi nu ngaranna pendapatan perekonomian teh lain tina kadaharan pepelakan wungkul tapi tina sumber daya alam anu endah dipapaes ditata diatur supaya payu supaya loba pengunjungna. Eta ge mangrupakeun pendapatan ekonomi ngan carana beda meureunan tina tempat panggulinan eta. Kan didinya teh loba pagawena meureun loba petugasna masyarakat didinya teh. Aya nu bagian parkir mah, aya nu bagian ngarcis mah, aya nu bagian naon ngaranna teh nalingakeun bising jalma eta salah naon ngaranna teh salah jalan. Bagian penjelasan bising aya nu nanyakeun ieu lokasi naon, ieu sejarahna naon, ieu batu naon, ieu tangkal naon. Itu pemberdayaan masyarakat teh nu gararawena masyarakat. Jadi membuka lapang pekerjaan teh lain ku tatanen wungkul, lain muka pabrik, lain muka kios wungkul, tapi ku ayana nyieun tempat panggulinan model nu kararieu ditata sing hade, sing alus, sing endah, sing menarik. Eta teh marupakeun ngabuka lapang pagawean. Eksa lamun geus rame eksa nu garawena meureun warga-warga eta kene meureunna. Ari dikelolana ku warga mah itu mata kayu urang tuang ngabebenah di mana tempat anu strategis bisa dijieunkeun tempat panggulinan geula dijieunkeun tempat panggulinan tujuanna untuk membuka lapang pagawean dipapae sing endah sing alus sanajan tempatna leutik ge ari endah mah pasti loba nu daratang itu. Cenah ge da tempatna jauh lain dog dageun loba tempatna nu jauh buktina urang Kuningan ka Malang lain leumpang oge ka Malang mah naik bus kan jauh eta teh dog dagang naik bus sabaraha jam malah mah teu pira leumpang ka gunung ngan sakilo di dieu mah malah mah naik motor ge bisa di dieu mah atuh alulin cek urang dinyana teh naon cenah pot teu aneh tempat eta mah di dieu mah dak kitu-kitu keneh hi cek warga dinyana nyebutkeun teh aneh teh mata keluarga dinya supaya aneh sok ditata sing alus itu jadikan tempat selfie nyieunkeun gajebo segala macem sing menarik be
ulah nyebutkeun gitu aneh. Cek urang dinya nyebutkeun teh aneh teh da ku sabab sering nyeuleuh sering nempo. Itu. Tapi di mana tempat eta di Papais keluarga eta geus alus. Aya gazebo mah, aya tempat selfie mah, aya tempat renang mah, aya ayun-ayunan. Aya nu menarik pisan naon sosorodotan. Komo aya di dinya na aya sejarah, situs. Bere di dinya sina nungguan kuncena, bisi aya nu nanyakeun sejarahna meureunna diperjelas tak kuncena di dinya. Gitu. Cek warga dinya memang teu aneh, tapi cek pengunjung, cek nu nyeuleuh dina media medsos, tah meureunan sok diposting-posting dina medsos. Meureun nanyakeun eta di mana alus pisan, tempatna endah pisan, resep jiga natnya, bayarna sabaraha. Tah meureun kitu cek jamaah saja mah penasaran meureun hayang ulin ka dinya. Kitu. Da can pernah nempo, hayang nyaho. Sanajan cek urang dinya mah teu aneh tempat eta teh. Tapi bagi orang luar mah aneh. Kieu urang ningali dina medsos foto aya hiji tempat pangulinan alus pisan. Jiga hade hayang ting ulin ka dinya. Padahal eta tempatna jauh. Naik bus ke meureun aya kana 5 jam mah. Sarua eta ge jeung kitu. Model gitu model urang da ku sabab urang kan nyeuleuh aslina can pernah kadinya itu tangke batur lamun urang ngolah tempat kaulinan kawas kitu diposting meureunan can aya tempat alus di mana hayang ting ulin kadinya meureunan kitu aneh ceuk manehna mah itu teh. Matak lamun erek ngelola lingkungan, erek ngelola potensi alam, ulah kagok ulah ngarasa teu aneh tempat eta mah. Di Papais we sing alus. Itu nyeuleuh sok contohna di tempat wisata lain ye lamun ulin ka wisata teh ulah padu ulin we ngincing. Alusnya selfie di dia. Alusnya selfie di dia. Perhatikeun teh. Sok terapkeun ari alus mah di lembur sorangan di kampung sorangan itu kerjasama cara mandiri kan ari ulin teh meureun lain saurang dua urang teh meureunan lamun misalkan ulin jauh mah berwisata teh sok lobaan biasana mah di lembur sajen di desa sajen teh naik bus, bereuk naik bus. Kemudian masing-masing yang bisa merhatikan tempat karena alus, alus, terapkeun di lembur orang yang beureun bisa, asal kompak we, udanana, gotong royong, mangpatkeun sumber daya alam nu aya di dinya, aya kayu mah, aya rang-rang mah. Aya awi mah sok jeunkeun tanggal-tanggal nu gade mau lah dituaran dijadikeun tempat selfie nu aneh itu tah siga kitu jadi ari ulin ka tempat wisata ulah padu ulin wae ai rombongan mah diperhatikeun terus diterapkeun. Jadi kudu boga pikiran kumaha carana sangkan ieu jalma brubreg ka tempat urang, ka wilayah urang, ka tempat pangulinan urang. Kumaha carana? Itu we. Ieu mah. Nya pada we nyarita kitu pada we kecicing di leuweung ayeuna. Da dewek mah ari ulin ka leuweung teh sok kadang-kadang sok nempo ulin ka tempat pangulinan nah ieu mah da leuweung tapi jadi alusnya jadi tempat pangulinan endah kaurus bararesih teh ngan pepelakan mah nu diganggu ya teh
tambah endah we bisa dipakai ulinnya. Nah dewek masuk merhatikan gitu. Heeh. Tamatak lamun misalkan dewek ulin kanu karieu deukeut ka lembur terus diarantep we teh sok deuk manglebarkeun. Kan pedah we beureuna. Leuweung teh kadang-kadang mah aya nu boga warga dah hese meureunan. Karena kitu nama bon desa tanawan teh pasir. Gitu wargi sadaya ampun teuing dah kumaha deui da urang mah kieu we atuh da ieu mah hitung-hitung hiburan we da urang mah naon deui atuh da teu kieu mah da hitung-hitung ngabambrangkeun hate we pikiran anu keur pusing bagi yang pusing termasuk saya keur pusing teh teu boga duit ampun teuing nya cenah ge pot naon jadi lembur saya mah cenah ge eueuh bukit eueuh gunung eueuh tempat yang dijieun tempat kaulinan cenah pot di urang mah da imah geus pinuh padedet di imah urang mah lembur urang mah imah patetep bisa we eta ge lamun rek niat mah kumaha carana cenah pot jadikeun tempat kampung eta sing endah sing alus sing menarik teh siapa pelakana pot teh ulahan loba di daerah sejen anu geus sukses lemburna menjadi kampung wisata jadi tempat kaulinan lamun ulin ka lembur eta teh asup ka gang eta teh aya karcis bayar sampai zaman nu baroga imah di dinya mah ngabarangun deui imah segen da lembur di dinya da loba dijadikeun tempat panginepan cenah da lemburna teh geus ditata alus jadi kampung pelangi tapi dah hese aing ngajak itu mah perlu kesepakatan bersama wah susah ngajalani we teu kudu wisata wae majukeun kampung desa mah ku peningkatan ekonomi ieu pemempatan lahan pekarangan bisa sing liuk gangna atuh misalkan kanan kiri teh pinuh ku pepelakan kabeh lamun sabaris ieu tomat kaditu melak strawberry lamun misalkan dijadikeun sebagai kampung bubuahan tah sapanjang gang luhurna make parag-pag awi kaluhur dilengkungkeun kaditu si tangkal anggurna sina ngarambat kaditu jadi sapanjang gang teh pinuh ku tangkal anggur jadi we katelahna kampung anggur tameureun lah gitu contoh eta bisa kampung objek wisata bubuahan kampung anggur naon sababna disebutkeun kampung anggur di sapanjang gang blus ka ditu blus ka dieu pinuh ku tangkal ngarambatna tangkal anggur itu selain di pinggirna dipelakan sabang sanding naon tah sayuran strawberry talamun kana bubuahan kabeh strawberry mah da meureunan sok dipolibekan dina strawberry mah nu kira-kira bubuahan nu laleutik we leutik tapi berbuah gitu sepanjang jalan strawberry sepanjang gang strawberry kabeh luhurna dina parag-pagna luhur awi dilengkungkeun juga dilengkungkeun awi dilengkung kitu tah jadi jiga guha kadi teh luhurna teh raweuy ku anggur gitu jadi sepanjang gang teh eta teh ngalewatan gang eta teh blas ka dieu parag-pag anggur kabeh ka ditu adieu asup anggur keneh
Ari anggur teh macam-macam, aya anggur hejo, anggur hideung. Tah, itu Jadi ngaranna objek wisata kampung anggur. Nah, jadi pemanfaatan pekarangan. Ai wisata mah lain ku kaendahan naon leuweung, wungkul lain, kaendahan curug wungkul lain. Tapi lamun bisa ngelolana wargana kompak bisa jadi kampung bubuahan, kampung anggur. Jadi lamun pengunjung ulin kadinya teh dak sabab liuh endah resik. Selain eta teh di dinya teh loba anggur tinggarantung arulin we kadinya. Jadi bae mareri anggur gitu. Petik lahan, dipetik langsung, ditimbang we di dinya teh. Kan jadi peningkatan ekonomi sarua teh tina bubuahan. Cobaan we gitu. Banyak cara lah, banyak cara. Asal orang daek berpikir, daek gawe, daek ikhtiar, insya Allah berhasil. Tapi orang daek berpikir, teu daek ikhtiar, teu dijalankeun, iraha berhasilna. Kan aya dina angan-angan nungkul, dina carita nungkul, da lain cerita ieu mah. Tapi lamun dilaksanakan insya Allah kekompakan dina mah aguyuban bersatu itu lila teuing sakieu we heula nya caritana ya ieu mah carita kahirupan gitu teh gambaran-gambaran kahirupan urang lah jenah mah gitu, gambaran kahirupan urang pikeun naon teh nyiar usaha kumacarana urang bisa muka lapang pagawean pekerjaan supaya teu kahiji nu ngaranggur bisa marilu gawe. Tah gitu. Jadi intina mah urang teh kudu bisa muka lapang pagawean gitu. Ngalah teu loba teuing nu merantau da di lumbur urang ge rame gitu. Intina mah kadinya we sok kumaha carana tah supaya nu ngararanggur bisa we diajak gawe anu kreatif atuh bisa be kawangkatkeun ku kreatifna di dinya di lembur teh aya geus rame mah meureunna dagang naon ngaranna teh sendok tina awi meureunna tah pernak-pernik tina awi naon nyieun naon kadinya kitu boh nyieun hihid nyieun boboko nyieun naon-naon we alat-alat dapur tina sabangsaning awi bisa asal daek gitu. Ari teu daek mah nyanggas we eueuh tah kitu. Jadi aya geus rame mah urang teh bisa berjualan dirinya teh selain dirinya urang nampilkeun raweuina bubuahan deh asup ka gang teh raweuy ku bubuahan anggur sapanjang gang stroberi sapanjang gang asup ka lembur teh sejuk okoh tempatna di jerona bararesi asup ka lembur eta teh di hareupna aya pos jaga tulis di hareupna teh kampung buah anggur lain buah kawung ya kampung buah anggur. Awan sababna kampung buah anggur tadi jerona sapanjang gang anggur kabeh raweuy luhur ngalewatan gang eta gitu. Di mana geus rame di dinya tah dihareupeun imahna atawa di naon teh meureun bisa ngajajakeun kadaharan anu produk-produk teh anu dibari ka bisa usaha selain meuli bubuahan teh meureun kan di dinya teh meureun loba nu dagang meuli wajit mah meuli peuyeum mah meuli kicimpring mah itu oleh-oleh kayak tempat menarik dirinya tempat selfie dari jamat dari dirinya biasanya sok
senang karena tempat selfie teh saeutik bonaon nyienkeun tempat selfie di dinyana itu. Jadi di mana jalma abus teh hareup mula geus aya gapura bayar jadinya bayar asupna henteu bayar asupna ge minimal dewekna bisa balanja lamun geus nyeleu bubuahan reuteum di dinya mah itu ongkos masuk bayar kacis asup kadinya kacis okoh meuli bubuahan okoh meuli kadaharan meuli produk-produk anu dijieunkeun ku warga-warga di dinya okoh itu. Iya mah sawangan unggul gambaran unggul lain nita ieu mah lain mere ieu eta mah ieu mah carita gambaran gitu lamun gitu lamun aya lembur kawas gitu mun aya warga-warga atawa lembur anu boga niatan jiga kitu tah meureun kitu meureun cuma gambaran we gitu lamun geus kabayang kapikir bisa oge sih ditiru tapi daing nu ngaranna kahirupan jalma babeda hese udah linggeu nu ieu daek nu ieu mugen nu ieu oke nu ieu tidak gitu hese tapi semuanya kalau misalkan diwujudkan dengan kekuatan kekompakan mah insyaallah ngajadi sakitu wargi sadaya kede lah da ku sabab caritana bulak-balik belekok eueuh ujung-ujungna sakewe heula sugan isuk pageto dewek boga pikiran de gambaran-gambaran ke kahirupan di alam dunia atawa gambaran-gambaran kahirupan zaman-zaman baheula insyaallah dewek naik deui atuh nuhun mungkin dihampura bilih aya salah kecap salah kata lain rek mamatahan cuma ieu mah gambaran wungkul gambaran wungkul ieu mah carita wungkul syukur-syukur lamun bisa manfaat teu manfaat abaikan saja itu. Jangan lupa di subscribe, berikan masukan untuk saya bagaimana caranya untuk memberikan cerita-cerita atau gambaran-gambaran naon kira-kira ya. Jangan lupa juga di komen, di subscribe, di like, jangan lupa nih gitu nuhunkeun dukungan anak supaya dewek leuwih semangat dina caritana gitu. Tadi oge nuhunkeun di hampura bok bilih loba pisan caritaan-caritaan anu siga mamagahan itu hampura lain rek mamagahan ieu mah ngan saukur carita wungkul gitu teu niatan rek kadinya hiburan bari bercerita memberikan gambaran atur nuhun akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan isuk pagi itu bisa panggil deui esa mugi mah bos we nah bari nungguan ieu bari ngopi we lah.